Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng salah minantu bagian ke-12. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di tingkat pangluhurna nyaeta dina hateup bangunan anu sakitu gedena jeung legana teh cukupi karasepeun pungplong ka jauhna tembong tugu pembebasan nu aya di Banteng kabelah kulona tugu Monas. Puncakna katingali herang katojo panon poe ret kahandap ka pelebah jalan keramat mobil nu pasasedak teh juga undur-undur beh namah matak waas titinggalian. Sanggeus rada lila Budi turun ka tingkat bagian pertokoan beki berang beki loba nu ngaradon balanja. Sabot keur jongjo ningalian etalase erloji ti tukang aya nu ngadupak rada oge tarik geus teug we ieu pasti copet gap kana pesak tukang ngarampa loketna masih keneh aya ceuk pikirna. Leos deui pindah ningalian barang-barang kerajinan jeung barang-barang antik nya kitu deui manehna keur anteng karasa aya nu ngabadug kana cangkengna barang direret ka tukang hiji wanoja keur mesem make kacamata hideung ret kaluhur terus kahandap. Manehna rada ngarenjag sanggeus Atik malinda muka kacamatana. Geuning Atik sanes bade kasarina tadi teh Budi nanya bari ngageter sorana serak da teu nyangka bakal panggih jeung Atik di dinya. Teu cios da pameng helica krute teu kadinya balanya di dia oge sami keneh. Atik ngabohong padahal ti pelebah kantor salakina oge Budi teh geus dituturkeun ku manehna. Kalaresan urang sareng wae atuh sareng Atik nyambung omonganana. Oh mangga ari Atik nyalira kitu Budi ngadak-ngadak jadi gempeur ku paneuteub Atik. Teu kungsi ku Atik dijawab ngan gilar panon nu baheula masih keneh angar. Rek tenang kumaha da baheula kabogoh teh ayeuna mah Atik teh pamajikan Bakri sobatna keur waktu sakola di SMA. Budi nuturkeun ka mana Atik indit panonna ret deui sanajan bari jeung teu dihaja tapi kapaksa ningali sampulurna bitis jeung pingping. Waktu Atik keur dongko ningalian barang dina etalase da make sepan rok anu pasek liku-liku awak kagambar leuwih sampurna batan keur parawan. Sajeroning manehna lempang nuturkeun Atik ti tukang hate Budi teu puguh rasa pikiran cuscos sok sieun kapanggih ku Bakri anu sakitu someah akuan kasebut sobat soteh baheula keur pada nyiar ilmu di sakola sedang ari ayeuna mah Bakri teh salaki Atik anu pernah jadi buah hate Budi baheula pikiranana asa diudag-udag ku kasieun anu datang tina ati sanubari lantaran geus wani nganteur-nganteur Atik bari teu nyahoan jeung teu menta idin ti Bakri. Tapi Atik teu beunang dipungkir Budi maksa ngaluaskeun maneh sok sanajan bari jeung ngarumpak kabeneran teh hiji dosa nu mokaha. Pikiran sehat Budi lir haseup katiup angin musna lalakon 5 tahun ka tukang jeung Atik kambuh jiga panyakit anu kateuhak leuwih berat batan katerap mimiti nya kitu deui cinta anu baheula kungsi pegat sasatna manteng deui ku ayana paamprok nu teu disangka ti awalna. Kunaon Budi teh ngabetem bae asa beda pisan ayeuna mah Atik ngamimitian muka obrolan. Kumaha kitu benten Atik tembal Budi bari ngarahuh jiga nu capek. Muhun teu cara kapungkur murah dongengna murah seuri bareto oge upami teu kagamahan ku Atik moal teu sagudang mojang nu kapikat ku Budi Atik ngareret kagigir ku juru panonna. Kapungkur nu dipangdongengkeun lumpat ayeuna upami dipangdongengkeun Atik bade kumaha bade ngapung. Budi setengah nyindir bari seuri anu dipaksakeun. Kagambar dina ingetanana ti saprak Atik harita ninggalkeun Budi ampir teu kawawa jiwa Budi kosong teu beda ti kapas katiup angin teu puguh leokna nepi ka paamprok jeung Rostati lantaran kapalang geus bebeja kakolot boga karep rek rumah tangga. Cita-cita ngadadak burantak alatan Atik nu dimaksud tanpa beja jeung carita geus luas ninggalkeun. Budi geus teu bisa kumaha akhirna keur nutupan ka era kakolot manehna
lantaran kata lanjur boga niat jadi sarawelna kari kumaha engke dina milih batu rumah tanggana anu balau karena hancur lantaran Rostati nyeleweng tina kawanitaan gagal jadi rumah tanggana. Atik tegancang nembal sirahna tungkul jiga nuker mikir neangan pijawaban nu merenah sabab hate Atik narima salah kana lampahna baheula keur hahadean jeung Budi. Mugi Budi ageng hampura. Atik tepisan-pisan bade nganyerikeun sumawana ngaguar lalakon anu kalangkung tangtos bakal kasuat-suat. Alasan Atik kapungkur matak tenepangan Budi lantaran isin ku Budi, isin ku guru. Atik teu lulus ujian, margi konsentrasi pikiran Atik sanes kana pelajaran tapi tertuju ka Budi. Nyaritana Atik beri dumareuda Budi ukur mesem ngadenge panuturan kitu teh gancang manehna mengkolkeun omongan supaya Atik teu kabawa ku kasedihan anu bisa mawa robahna suasana gumbira keur Atik. Bade teras ka mana Atik teh ayeuna? Budi kersa nganteur Atik. Atik malik nanya samemeh ngajawab. Mangga, tapi moal. Oh, tanggal walar Atik. Maksad Budi pun lancek. Atik buru-buru nempas omongan Budi lantaran geus kabaca ka mana omonganana nu dimaksud ku Budi. Pikeun Budi eueuh deui peta saukur nembalku unggek bari mesem. Trinis Budi, hayu atuh. Atik metot leungeun Budi teu beda ti dua rumaja nu beujeuhna silih pikasono. Budi ngiringan asal ulah dicandakan neraka bae sanajan pinuh ku kapeurih sareng kagagalan. Ari di dunya mah masih keneh betah. Komo ayeuna mah seueur nu herang malencrang, pikaresepeun. Budi pameget mah jama wae. Sakitu mah teu acan sabaraha. Cobi upami ngabandungan nu sanes. Langkung ti lalakon Budi baheula tembal Atik bari celetot nyiwit. Sakaluarna ti lawang Taman Ria beulah ti kidul Atik jeung Budi terus lempang ka pelebah deretan sedan taksi metro ngajajar siap nganter panumpang ka sabudeur kota Jakarta. Taksi nyonya, salah seorang supir taksi nanya ka Atik. Kabinaria bang, tembal Atik. Dua nana geus naik dius mobil maju kaluar ti pakarangan Taman Ria Senen kabelah wetan ka jalan Gunung Sahari. Tidinya mah lempeng ngaler mobil nu ditumpakan ku Budi jeung Atik nyemprung jiga nu teu napak jalan lantaran tarik lumpatna. Katambah jalan anu rata tekung sisa parapat jam geus nepi ka nu dituju. Atik ngasongkeun duit 500-an salambar ka supir tidinya sanggeusna meuli karcis. Dua nana lempang mapai jalan Taman Binaria. Angin laut geus mimiti karasa seahna lambak laut hawar-hawar kadenge ti jauhna keneh. Atik nunjuk palebah dapuran tangkal paku nu rada hieum. Gek dua nana dariuk dina bangku nu geus nyampak nyang hareup ka laut rada jauh ti tempat rame. Dua nana anteng nenjokkeun nu marandi awewe lalaki nya kitu deui barudak nyaroo keusik jeung rupa-rupa polah suka bunga. Pangpangna barudak ngora keur meujeuhna sumedeng ngarojai rada ka tengah make ban apung sakapeung silih tangkep lamun ninggang di ombak datang. Merenah tempat pikeun sukaria teh lantaran hampir beunang disebut bebas merdeka. Nu mana Tik? Pek atuh ku Atik heula, tembal Budi. Atik masangkeun keker kana panonna bari setengah nyarande kana dada Budi. Atik nyerengeh seuri bari ngasongkeun kekeranana ka Budi. Budi namparan bari neuteup lantaran katingali dina paroman Atik aya perubahan nyiak rada beureum sanggeus ngeker nu keur anteng ngojai. Aya naon Tik? Sapertos mendak nu aneh. Mangga we tinggal ku nyalira jawabna mah, tembal Atik bari mesem. Budi masang keker kana panonna sanggeus sidik da puguh make keker. Laku lampah pamuda jeung pasanganana hiji wanoja teh atra jiga hareupeun. Tembong ku Budi dina ayunan ombak rada ka tengah eta pasangan muda-mudi teh keur ngarasakeun hiji kagumbiraan nu luar biasa katingalina. Tina kiceup nu awewe seperti aya nu dirasa bibirna ngawet awakna goyang teratur bari muntang kana ban. Si pemuda sabelah leungeunna muntang kana ban nu sabelah deui teu katingali di jero cai. Atik aya-aya wae ari polah jelema nya, ceuk Budi bari mikeun kekeran ka Atik.
Kumaha kitu bud? Atik api-api teu ngarti. Tinggal we ku Atik. Hei, dua anak kejang bud. Wah, selesai deh. Atik nyikikik seri bari ngabuskeun kekeran kana tasna. Budi ngareret ka Atik dua anak paamprok tetep rada oge lila ngan hate masing-masing nu ngarasakeun geteran di jero dadana. Budi ngeluk ngarasa teter ku panetep Atik nu ngandung harti jero. Manehna ingat Atik ayeuna lain Atik kabogoh anu baheula. Atik pamajikan sobatna nu kudu dihormat sebagai pribumi lantaran manehna teh ukur tamu di imah Atik. Budi ulah ngahulang bae atuh sing ngadongeng salami urang tetepang sareng leres Budi teh tos kagungan gereha. Teu kedah naon gunana kanggo Atik biar masa berlalu supados teu kasuat-suat. Nu penting ayeuna Budi ngabang-barangkeun maneh supados sehat ku hawa laut. Hoyong terang we kutan Budi teh ngabang-barangkeun manah amang ka Jakarta teh. Tangtosna Budi teu damang manah ari kitu mah. Cobi sugan we Atik tiasa masihan edpis. Kirang sae Tik sanaos dibeber di payunan Atik. Paling-paling manggubujengkeun supados puas. Jawab Budi singkat. Kahirupan salami urang pisah teh Budi mendak kagagalan. Atik sanes bade nyuat-nyuat nutos kalangkung. Tapi Atik gaduh kapanasaran hoyong nguping jawaban nu jujur ti Budi. Margi Atik ngaraos gaduh dosa ka Budi. Komo tadi saur Budi mendak kagagalan dugi ka ngabang-barangkeun manah. Budi ngahulang sakedeung nimbang-nimbang caritakeun atawa entong naon nu karandapan ku manehna salila ieu. Akhirna Budi ngadongengkeun pangalamanana nepi ka pisah jeung pamajikanana. Atik ngabandungan dongeng Budi anu pikagetireun dina perjalanan hirup Budi. Manehna asa kageri hate kabawa sedih ku lalakon Budi. Atik nyoh dina lahunan Budi ngaguk-guk ceurik. Budi teu loba carita sira Atik diusap-usap ku dampal leungeunna. Manehna ngarasa hanjakal make nyaritakeun sagalana ka Atik. Jiga pisan nu hayang dipikarunya di dieu Budi ngarasakeun aya kelemahan jiwana kurang pengkuh nu rusiah dirina. Tapi geus katalanjur goreng lamun terus-terusan jadi ngabeungkeut pikir. Tah ayeuna Budi tos balaka pe kari Atik anu tembong bahagia cing pasihan edpis. Nasehat obat bahagia naon cuk Budi bari nyengkatkeun awak Atik. Cipanon anu ngalembereh kana pipi Atik diusap make sapu tangan paneuteub jauh ka tengah laut. Katingali kapal cai lapat-lapat haseupna ngeluun hideung. Pengalaman Atik teu sabaraha malih tisaprak dipihukum ku Kang Bakri hampir tara ka mana-mana ari sanes bade nepangan sepuh di Bandung mah. Kitu oge sataun sakali Atik ngarandag heula nyaritana teu lilapok deui bari ngareret semu imut ka Budi. Kanggo Atik bahagia teh gaduh hartos dua, nyaeta bahagia lahiriah sareng bahagia batiniah. Bahagia lahiriah tos tiasa katinggal margi ieu sifatna materi kengeng disebat cekap teu aya kakirang. Tah nu terakhir nyaeta batiniah di Kang Bakri aya kakirang sesah diucapkeunana tapi erat hubunganana sareng karukunan rumah tangga. Terus terang Atik salami 5 tahun rumah tangga sareng Kang Bakri teu acan pendak sareng kapuasan batin utamina dina soal hubungan batin sakumaha anu sok digambarkeun jadi sorgana dunia dina pernikahan. Akibatna gairah hidup ampir-ampiran musnah. Katambih dugi ka ayeuna teu aya tanda-tanda bade gaduh cocooan. Angger kempleng Atik ngebrehkeun rusiah kahirupanana ka Budi bari ngusapkeun leungeunna kana beuteung. Memang palebah dieu urang kedah tabah teh Tik. Masing-masing urang boga memori kahirupan anu berbeda. Kadang-kadang ngarupakeun godaan atawa cocoba anu kudu dilalui ku kapengkuhan hate. Tapi bisa jadi oge ngarupakeun perjalanan nasib. Misalna kudu kitu suratanana. Atuh Atik ayeuna ngaraoskeun kakosongan batin. Mungkin kudu kitu jalana nasib. Boa awal akhir naon nu jadi panyileukan Atik tiasa dikabul. Eta nu dipikahoyong hanjakal Atik boga ada tara sabar.
Tapi ya ikhtiar sangkan nu jadi harewos jeung kereteg ati tiasa enggal kalaksanakeun tembal atik sorana datar. Tiupan angin laut beki tarik duanana ting harulang kabawa ku pikiran masing-masing. Buuk atik anu gomplok ombak banyu katebak angin. Budi sakapeung netep kagigireunana hayang ningali atik ayeuna terus nginget-nginget sawatara waktu katukang di jero hatena muji kana kamulusan awak atik. Matak leuwih geulis sanggeus boga salaki batan baheula keur parawan. Bibir nu ipis dipapaes ku lipstik warna ros semu-semu herang kareueut, pipi hejo carulang mata keruntag iman sing saha nu nenjo. Tik, bilih siang teuing, mangkaning tos waktosna tuang raka mulih ti kantor, Budi ngelingan atik bari ret kana erlojina. Atik tenembal manehna cengkat jiga nutup purun ngan sorot panon teu puas lantaran Budi teu daek ngagunakeun kasempetan sakumaha nu dipikaharep atik waktu keur nyarande kana dada Budi. Manehna lempang ti heula dituturkeun ku Budi ti tukang bari teu leupas tina paneuteup mimiti tina bitis terus kana pingping nu tembong lantaran make pakean minim kabeh eueuh cawadeun. Atik leuwih ti heula datang ka imah tapi Bakri salakina teu nyampak torojol inah ti dapur mawacai susu sok dina meja hareupeun Atik. Den bilih bade tuang parantos sayogi sareng Den pamegat tadi ngintunan serat itu dina bupet. Cing bawa Bi, tembal Atik bari nitah. Surat disalakina ku Atik gawat dibaca sanggeus tamat Atik ngahulang paromana ngadak-ngadak gumbira bari ngagerowan biinah. Teu lila babuna nyamperkeun. Bi, pangmelikeun buah ngora ka pasar, kuring hayang rujak sing nepi ka meunang. Lamun taya di pasar Gang Sadar, coba ka pasar nu lain, tah duitna leuwihna keur ongkos jeung keur biinah. Mangga Den, tembal biinah. Ih, dasar belagug babu teh. Nepi ka sore oge moal manggih da can usumna, Atik ngagerendeng di jero hatena. Teu kungsi lila kulutrak panto hareup aya nu muka Budi karek datang gancang Atik asup ka kamar salin lantaran hawa karasa bayeungyang. Sanggeus beres salin manehna kaluar ti kamar kasampak Budi keur diuk dina kursi di ruang tengah bari ngabaheuhai. Bari ngalieu ka Atik nu nyamperkeun manehna olohok batas simeuteun ngadak-ngadak ratug dadana samar polah tanpa sadar. Cai susu hancengan Atik ku manehna diinum nepi ka behak. Tik, kamana tuang raka? Duh, punten bilih nuju kulem. Budi nangtung rek kaluar di tengah imah tapi maksud Budi geus kajudi ku Atik cetrek panto dikoncikeun. Tenang we Bud, ulah gemper pun lanceuk nuju rapat sareng bawahanana. Anjeunna diangkat janten dirut paling jam 10 wengi nembe mulih. Atik diuk dina leungeun kursi nu dipake diuk ku Budi. Baju tidur nu dipake ku Atik bener-bener eueuh gunana dipake lantaran ipis ngalangkang lir kaca. Tembong kabeh ku Budi harigu anu nyeungseung tanpa panghalang nya kitu deui kahandapna ukur kahalangan ku 3 curug lebar nu sakadar panutup. Brai tembong atra kulit anu koneng. Atik ngahaja narik perhatian Budi dasterna nyingka brada luhur pikeun Budi ngarupakeun hiji siksaan antara sadar jeung naluri nu mawa kana kahayang. Pikiranana sabil tungtungna ngahuleng masung tumerapna leuleus taya daya. Atik sing emut Budi teh tamu anu kedah ngahormat ka pribumi sanes calutak kieu. Budi isin ku Bakri anu sakitu saena. Lalakon urang mah tos ulah diemut-emut, ulah ngumbar nafsu matak awon Tik. Cobi kumaha upami aya anu terangeun tangtos awon balukarna kanggo Atik keneh. Oh Budi, Bud, tulungan Atik ulah salilana nalangsa taya gunana harta benda upami teu cumpon nafkah batin Budi. Ulah Atik sing emut ka sing emut ka Atik geus teu malire omongan Budi poho kana diri. Budi teu bisa majar kumaha narima nuturkeun kahayang Atik tungtungna Budi nganter duanana nepikeun geteran hate nu baheula kungsi penggas
Biwir paamprok pada geget silih pikasono. Budi cengkat bisi kata lanjur nu leuwih jauh gancang manehna lumpat ka kamar manehna, tapi atik leuwih rikat liris singa betina. Lir singa awewena nu lapar ningali mangsa panto kamar nu rek ditutupkeun gancang dihalang ku manehna, atuh blus bae duanana jadi abus ka jero kamar, sorak kunci nyetrek ti jero. Biinah geus capek kukurilingan di pasar neangan buah ngora keur dununganana, aya kana 3 jamna can keneh hasil. Be, kamana aing kudu neangan? Kaditu eueuh ka dieu teu manggih. Biinah kukulutus di jero hate. Kapaksa biinah balik lengoh, geus tarima kari kumaha engke bae lamun dununganana ngambek ceuk pikirna, bari ngalenghoy lempang. Atik kaluar ti kamar mandi paromana cahayaan keur mah geulis bawana katambah gering batin kaubaran. Tembong gairah hirup anu dipancerkeun tina sorot kagumbiraan nu sajati. Torojol biinah kesang luut leet bari kerung ku panas panon poe. Aduh enden, bibit teu mendak nu dipikapalai ku enden teh. Sadaya-daya bae enden, mangga nyanggakeun ieu artos kacoceng ku ongkos 100. Nah lila-lila teuing atuh neangan teh meuni ampir setengah poe. Atik ngomongna jiga nu heueuh ambak. Nu mawi ka pasar baru heula sugan mendak, rupina bae teu acan usum panginten enden. Nya keun bae atuh ari eueuh mah, tembal atik leos manehna ka tengah imah. Ieu atuh artosna enden. Ah pek bae ampihan gawekeun kewajiban bisi den pamegat datang ti kantor, ceuk atik ngabalieur sieun kanyahoan manehna nyumputkeun pikasirieun lantaran biinah jadi korban sandiwarana. Inah teu loba mikirna naon atoh bae nu aya satadina sieun palu jadi menang pala. Sup duit anu 400 perak teh diabuskeun kana kutangna, manehna neruskeun hanca gawena. Harita waktu bada asar panon poe geus condong ka kulon, Budi ngadaweung di teras sanggeus salin ku papakean nu bersih, setelan kameja spor kotak-kotak jeung calana tropikal wol abu-abu. Panon neuteup ka beulah wetan tempat air mancur, ari sabenerna mah pikiran manehna ngabayangkeun kajadian sababaraha jam ka tukang jeung atik di jero kamar. Lamunan Budi buyar lantaran karasa aya nu nepak ti tukang, manehna ngareret ka tukang, atik mesem pinuh harti. Budi malas paneuteub pinuh tanda hariwang, tembong kerut tarang, manehna ngagodegkeun sirah jiga nu ngabina-binakeun kana lampah wani atik. Budi nuhunnya ulah kapok, atik teh tos mendakan landong batin nu mujarab, teu aya sanes Budi nyalira. Daya sanes Budi nyalira pisan dokter teh. Ah, atik anjeun tos ingkar tina kasatiaan, nah eta teu kaemut sabage dosa nu paling ageng. Hahaha, nyarios tentang dosa, lupakanlah. Carita di dunia memang pinuh ku kaanehan, di mana hade sereng goreng, salilana pagiling gisik, bongan tungtungna ati teu puas. Kang Bakri mentingkeun usaha nu ampir poho kana waktu tibatan malire atik, sibuk ku urusan bisnis atawa itu ieu. Buktos ayeuna Budi oge tiasa ngauninga. Waktosna kabujeng sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.